Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bi abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina kasempatan ayeuna urang terangkeun masalah zakat anu kalima nyaeta urudul tijarati, nyaeta zakat banda dagangan. Contohnya seperti warung, toko, eta nu kedah di zakatan. Sabaraha zakatna? Zakatna eta sarua jeung emas perak sekitar 2% setengah. Naon syarat-syaratna? Nyaeta kahiji syaratna kudu agama Islam, kadua merdeka, katilu milik anu sampurna, kaopat nisab, kalima tepung tahun. Tabila mana urang mulai usaha tina kaping hiji Muharram, maka Muharram di tahun hareup teh dina kaping hiji wajib ngaluarkeun zakatna. Hitung dina modal dagang teh mah jeung untungna lamun seandainya geus aya 84 grameun emas, contohna lamun 1 juta sagram berarti 84 juta modal jeung kauntungan, maka kaluarkeun 2% setengah. 1 juta teh 25.000 karingalikeun 84 jadi sekitaran 2.100.000-an. Kasaha dibikeunana? Ka mustahikna kanu kakurung dina anu 8 asnaf eta, di tempat eta, di lembur eta, di tempat manehanana mukim, di tempat manehanana usaha. Umpama teh mah usaha di Bogor, mukim di Bogor, teu bisa eta zakat dipasikeun ka Sumatera, kudu tetep di Bogor. Kecuali lamun teh mah di tempat eta eueuh mustahikna, contohna seperti TKW anu garawe di Saudi, bingung ngabagikeun eta zakat teh ka saha jelema di ditu mah bareunghar, maka eta mah bisa sabab urang tertera mustahikna jeung pada dasarna di dinya mah bareunghar. Tah lamun zakat seandainya urang usaha di Bogor, mukim di Bogor, komo bari jeung di eta tempat usaha atanapi di eta tempat mukim urang aya mustahikna, maka kewajiban ngaluarkeun zakat teh di dinya, teu bisa dipindahkeun ka tempat sejen. Aya anu meunang dikaluarkeun anu bisa dipasihkeun ti luar daerah, umpama teh mah urang pernah ngalakonan dosa, hiji kasalahan naon wae perkarana mah, misalna nipu atanapi naon wae, dina anu ngajadikeun dosa tuluy ku urang dikiparatan, tah eta bisa kiparat dosa urang dipasihkeun di luar daerah. Tetapi saena mah eta kiparat ge tetep di tempat urang mukim, di tempat urang cicing, di lembur urang, walaupun memang bisa oge dipasihkeun, dikeluarkeun ka luar daerah. Jadi jelasna zakat dina mal, zakat tijaroh, zakat dagang, ngawarung atawa toko, eta kedah dikaluarkeun zakatna di tempat pamukimanna atanapi di tempat usahana, teu bisa dilempar atanapi di kaluar daerahkeun, sehingga lamun eta kifaratan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Tasakitu anu kapihatur. Wal afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.